ngenalkeun wisata anu daerah Loji, anu Kampung Jayanti, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Terus ayeuna abdi bade ka Curug tingali sareng mancangan abdi bade. Ayo barengan song tingali Curugna geus kumaha. Ayeuna abdi bade ka lokasi ka Curug Bandung anu lokasina di daerah Kampung Jayanti anu daerah Loji, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Ayeuna abdi sareng rerencangan studi perjalanan. Ayeuna sareng rerencangan nuju aya di tempat pamiseran tiket kanggo masuk ka wisata Curug Bandung. Hargi tiketna nyaeta Rp10.000. Nah coba tingali deui menah aslina taya bandingna kanggo kota Karawang. Karawang salaras natos katingali mega asrina mugi sing indah patepang. Kumaha pendapatna tentang wisata Curug Bandung ya? Curug Bandung teh halus, tempatnya bersih, ya lumayan fasilitasnya. Mantap. Kanggo kota Karawang. Atur nuhun di kelompok 4 ya, tong hilap, di subscribe, di share, komen ya. Kanggo Atur kota